Duh, tempo aksara teh kadeu. Duh, nu mana nomorna teh atuh nu budak teh. Oh iya. Jeung teu kadeuri atuh aksara teh ngayah kieu atuh jadi papisah jadi teu kadeuri dikumpulkeun heula kitu. Lah. Tah, ngahunyud euy ngumpul. Alah, nomorna teh 000 00890. Wah bener ieu teh nyalahan. Nu budak mah arek nga-SMS eta ka budak minta dikirim duit gitu sugan bogaeun butuh sih arek ngabenteng gawir lah pada kamari ieu tos di perusahaan loba pulsana nama hayangnya kayak kumaha neng bapak enjing kirim artos ulah ageng ting lah 20 juta weh aduh 20 juta dah hei kenal dia kira cicing heula iya eta ieu kira ngirimkeun kira urang heula yang penting tamu tuh urang nah teh kirim bae nya euy ning kenaon sih kana kalang ngorekeun eta urang teh rek nge-SMS oh sugan pareum lampu are geus sian ieu lain geus sian pan meuli urang teh loba kamari meuli 50 pulsa teh kayak ipang dicabakan deui wae kumaha urang teh rek nge-SMS HP weak batuna setrumna di imah rek nge-SMS inget saha ka budak inget sing teh ieu pulsana loba sing teh token rek dina token we cek urang dina pulsa we dina ieu dina kilometer arti ai ka mencetan di dinya mah ai kitu kapan eta mah keur token kapan aya moal bisa kana HP-keun deui kapan aya pulsaan bener aing asa teu ngarti aing mah teu ngarti da eta mah keur khusus keur token ami caang jang listrik wungkul atuh heueuh palingan teh asup teh nepi-nepi kalah kadina teh benar kalah pulsa we bures tuh atuh ku urang udah bareto ngawirang urang wirang keur kumaha usum HP ai kitu arek meuli pulsa mah ke resek nu gede ya sugan urang mah loba kitu sugan biasa kudu diwadahan udah terong jeung beas aing datang teh ka dieu ka bawah teu ecrek ayeuna mawa HP najis teh aing ka bawah burung atuh urang pamikiran aing kieu mah najis teh sing aya ge mah dibikin ujung balik balik kolot sudah aing ngarti aing rek pinjem ka tetangga be HP sugan lah aing mah